Dina Dharma teh di baskom minta sabuk jadi aya nu rame naonnya ieu teh. Ari baik teh ada tempat minuman viral yang harganya teh 6 ribuan udah dapat minuman boba. Meni sabuk barang ditinggali hargana teh mulai dari 10 ribuan aja terus 15 ribuan tuh nu kadarieu oge. Berikut sikapna teh lucu terus asana teh menararunik ieu. Aduh kan ieu anu paling the best nama ya si es krim macana ngeuna pisan. Jika es krim macana di mall kitu nu bener-bener premium padahal mah ieu mah hargana murah pisan. Rasana teh tamis teuing teu jiung tapi aya rasa-rasa pahitna bener-bener siga maca premium. Injek mah 50 juta kali barudak ieu teh mending ngeunang-ngeunakeun. Pokona mah bingung anu mana nu favorit kabehana bener-bener favorit si kami ya mah. Anu deui anu kurimi orange boosterna cenah ieu teh pokona mah ieu bener-bener seger pisan. Aduh kan ieu si Muji teh nage tinggal meni lucu kitu heuh estetik. Ya lo teh salah ya jualan atau sedekah meni marurah kieu tapi rasana mending areuna. Jadi liasina teh waduk, ha? Ieu teh mending ngeuna pisan. Pokona mah untuk urusan di kono mah tinggal di sebor aja pakai semua minumannya dari Miruki we. Lokasinya di depan SMA